Si Usrip lempang malaunan nyamperkeun ka jalma anu nangtung nonggongan deket Rukunawi. Juragan, nuju naon jadi labai di dieu juragan? Ari juragan istrina ka mana? Tanya si Usrip bari sukuna mah terus ngalengkah ngadeketan eta jalma. Tapi eta jalma teu nembalan, malah kalah kadengena teh siga anu sumegruk ceurik. Atuh si Usrip teh miluas, ngalengkahna beuki gancang deui. Sanggeus deukeut kep nyepeng leungeun eta jalma anu disangkana juragan samintea. Juragan, kunaon juragan teh nangis atuh? Cek si Usrip bari leungeunna nyepeng kana pigelang eta jalma. Cep karasa tiis ku si Usrip asa meuni baal pisan. Si Usrip beuki ngarasa heran. Aduh, meuni baal kieu panangan teh juragan. Buah-buah tidak amang. Hayu wah cuang mulih juragan. Cek si Usrip deui. Eta jalma angger teu nembalan, tapi awakna katempo malik lelaunan. Ana borong breh. Si Usrip meuni calangap, matana bolotot ka Sima. Si horeng jalma anu disangka ku si Usrip juragan samin teh geuning rupana pikasieun. Beutna haropak rata siga nu irungan. Hari sigi parona bijil siga nu rek coplok, dadana gudawang getih ngaberbeuy siga tapak congo bedog. Cakakak eta makhluk pikasieun teh nya kakak sorana kadenging irung mata kukurayeun. Syukur sia Usrip yang berkadieu. Hayu sia cuang balik yang kami. Cek eta makhluk. Atuh si Usrip teh bener-bener soak. Geus teu nulih kana nanaon deui, brengmeng bae si Usrip lompat meuni teu sirikna notok-notokeun maneh. Teu dempo kana tincakeun, sagari tabrak, sagari dilumpak. Sababaraha kali si Usrip labuh atawa nenggara kana tatangkalan, tapi gawat-gawat hudang deui, tuluy lompat deui bari cocorowokan tulung-tulungan aya jurig. Sedangkeun si jurigna kadenge terus cacakakakan. Malah ayeuna mah sadana teh dialokan ku sora awewe anu cirik ngabangingik. Jeung suara barudak anu rame pating cerewet teu paraguh didengean. Kalayang eta makhluk pikasieun teh ngalayang hiber, ditutulkeun ku suara angin anu ngaglebug, dibarengan ku suara anjing anu babaung ti kajauhan. Beuki lila beuki kadenge hawar-hawar. Kaayaan harita benar-benar geuman. Sedangkan si Usripna masih keneh terus lompatan ngaliwatan jalan satapak. Kolesa kujubar. Si Usrip ragag kana hawangan anu ledok. Kecepak. Si Usrip kecepakan. Awak baju jeung beungeutna geus lambokot ku leutak. Si Usrip buru-buru udang. Tuluy ngabecil di mangpret. Leok mengkol ka jalan pilemburan bari cocorowokan tulung-tulungan aya jurig. Si Usrip terus lompat muru ka imah Pak RT. Pas barengan di jalan teh rame ku barudak anu kakarek marulang ti tarajug tos diajar ngaji. Atuh barang ngadenge aya nu cocorowokan aya jurig teh eta barudak meuni luas. Ret ngaralieu ka palebah si Usrip anu kudu lompatan. Breh katempo ku cahaya obor beungeut si Usrip anu lambokot hideung ku leutak. Atuh barudak teh tangtuna bae beuki luas. Si Usrip anu beungeutna katempo hideung teh malah disangkana jurig. Nampo kitu barudak teh meuni soak, ngajerit bari ting balecir. Kabehana ngomong aya jurig. Ari obor anu keur dicarakalna mah malah diarelungkeun ka palebah si Usrip. Atuh meuni bak karasa ngaceletet ku si Usrip teh. Si Usrip meuni jejeretean. Aduh ieu si aing panas, dasar barudak keur sia. Aing keur soak kieu malah ngadan dibaledugan ku obor. Kawarat siang kege. Cek si Usrip bari kadenge napasna meuni haeho. Tuluy reg eureun heula, bakating ku capek-capena meureun. Dadana katampo turun naek meuni haeho. Bari jeung kitu si Usrip angger keneh ngarasasieun, ruak lieu ka tukang. Bisi jurig anu tadi teh nuturkeun ka manehna. Tapi si horeng makhluk anu tadi teh geus eueuh teu ngudag deui ka manehna. Aduh, aya bae. Karek aing ngalaman saumur-umur nyun hulu nampu makhluk pikasieun kitu. Cek si Usrip. Ari geus kitu mah tuluy si Usrip teh indit deui leumpangna buru-buru rek muru ka imah Pak RT deui. Kaayaan di lembur
lamun cikitu geus karasa simpe. Barudak anu biasana sok masih keneh arulin di buruan ayeuna mah geus ngarampi. Meureun maranehna teh sarieun pedah tadi kadenge aya sora jalma anu tulung-tulungan aya jurig. Malah sababaraha urang barudak narempok pisan kasih usrip anu dambokot ku leutak teh kumaranehna disareng ka jurig. Teu aneh lamun barudak teh geus eueuh nu wani ngulamprang di luar. Sedengkeun kolot-kolotna oge meureun kabarawasieun. Jadina kolot-kolotna ge kabeh pada ngahep-hep eueuh nu warani kaluar. Hari di imah Pak RT, harita teh masih keneh kadenge sadaya nu keur garuntrang ngobrol. Si Horeng keur aya tamu, nyaeta Palebe jeung tua kampung. Kabehana memang biasa unggah balik ti masjid ngahaja sok mariung heula di imah Pak RT. Ngobrolkeun kaayaan di lembur, lamun teu nyawalakeun masalah keamanan nya sok ngobrolkeun masalah kebersihan. Kumaha rencana isukan teh patua? Jalmi-jalmi atas di wartosan teu. Isukan teh pan bagian bebasik biasa rencana teh lain. Cek Pak RT kadenge mimiti cumarita. Nya geus diberenya hokabehan ge Pak RT kan anu tacan di bejaan teh juragan Samin. Kuring nacan kaboro. Nitah budak teu daekeun ka dinya mah. Sok teu rajeunan cenah punya masanah cenah. Da emang sok ngarembel jalma eta mah. Tembal tua kampung. Enya sih, ari pamajikanna mah emang kitu. Malah ngeupel ka gila-gila. Tapi ari juragan Samin mah da teu kitu, berehan maehna mah sabenerna mah. Palebe ilumairan. Kur kitu selangsung ujug-ujug kaambeuk ku kabehan bau kambang malati. Bauna meuni nyelebar pisan. Pak RT jeung sejenna heran pada ungas-ingus. Lah ini teh ari Palebe sareng patuang hangse teh kembang malati. Kukuring mah asa hangse nyelebar pisan kieu geuning. Cek Pak RT. Ye. Bogoh kuring ge sarua kamu pisan. Saha tuh anu make minyak sengitnya? Cek Palebe. Iya, asa bau pisan kieu, bawa Bu RT make minyak sengit Pak RT atawa meureun minyak sengitna bae? Cek tua kampung. Lah, pamajikan kuring mah tara make minyak sengit kos kieu. Teu bogaeun ongko minyak sengitna ge. Ieu mah rarasan teh siga minyak sengit parantiduk bae geuning. Cek Pak RT. Kabehan ngarulang bulu pundukna ujug-ujug karasa pating puringkak, ujug-ujug karasa keung. Keur kitu tok kadenge sada panto hareup aya nu ngetrokan disusul ku jalma anu nuk salam. Punten Pak RT. Cek suara anu di luar. Ari tina suara nama kabehan ge apal siga suara juragan Samin. Pak RT Palebe jeung tua kampung malah sireret. Can aya nu wani nemalan lantaran teuing kumaha kabehana asa ngarasa ngare ti paruguh. Punten Pak RT, punten. Sora anu ruk salam kadenge deui. Sadana mah geuning sora juragan Samin Pak RT. Cek tua kampung. Pak RT teu nimbalan, tapi tuluy bae maehna nangtung leumpang lalaunan ngadeukeutan panto hareup. Gap leungeunna nyepeng kana gagang panto. Harita bau kembang malati asa beuki nyeleber ka ambeuk ku Pak RT. Bulu punduk Pak RT ge karasa beuki kukurayeun. Pak RT can wani mukakeun panto, katempo siga nu asa-asa pisan. Ari Palebe jeung tua kampung mangsa ukur mencrong eueuh nu ngaromong sakemek-kemek acan. Punten Pak RT, ieu kuring. Cek suara anu di luar deui. Juragan Samin eta teh. Iya kuring. Rek aya perlu ka Pak RT. Tembal nu di luar. Ari geus ngadenge kitu mah Pak RT ge ngarasa ngemplong. Tuluy muka panto lalaunan reket bray panto muka. Si Horeng bener di luar teh juragan Samin anu keur ngajanteng ngadeupeun panto. Ngan anehna harita katampo beungeut juragan Samin teh menipias siga nu eueuh geutihan. Kalebet juragan, kalebet. Cek Pak RT nyumanggakeun ka juragan Samin. Atuh ari geus disumanggakeun mah kalacat bae juragan Samin teh naek ka jero imah. Hampura bisi kuring ngaganggu Pak RT. Cek juragan Samin. Ye, henteu juragan. Tah da kalarasan ieu nu jur ngariung tah aya Palebe, aya tua kampung. Mangga calik juragan. Mohon juragan, ka dieu calik ngariung. Tua kampung ilu nyumanggakeun. Atuh tuluy bae juragan Samin teh leumpang deui. Gek diuk dina kursi anu kosong ngariung jeung tua kampung katut Palebe. Tah asa kebeneran pisan atuh. Keun barengan ngarariung di dieu. Cek juragan Samin bari gek diuk.
Sumohon juragan geuning sisinan dan teuing wengi-wengi ngarsakeun ka dieu henteu miwarang Mang Usrip lah ngajakeun bae Pak RT palebe oge patua nya maksudna mah kuring datang ka dieu teh rek pamit. Pak RT jeung nu sejenna kerung merlong ka Juragan Samin. Maksana pamit teh pamit ka mana Juragan? Tanya Pak RT bangun heran. Nuhun Juragan, bade ka mana atuh Juragan teh? Palebe ilu nanya. Juragan Samin cicing sakedeung katampo paramana siga anu sedih. Pak RT jeung nu sejenna beuki ngarasa heran, teu lila pok kadenge Juragan Samin nembala deui. Kuring mah rek indit kanu jauh nya maksudna mah kuring teh rek mihapekeun pamajikan kuring, mihapekeun anak kuring Suryani, tembal Juragan Samin. Pak RT jeung nu sejenna beuki heran. Keke punten Juragan, maksudna nitipkeun Juragan istri sareng Neng Suryani teh kumaha? Abdi mah rada kirang ngatos ieu teh. Siga nu moal wangsul deui bae atuh Juragan teh. Emang Juragan teh bade angkat tebih teh bade angkat ka mana? Tua kampung oge nanya bari mencrong. Ya mana kuring nitipkeun pamajikan yang budak ge, kuring teh moal balik deui. Rek indit kanu jauh. Emangna salaresna aya naon atuh Juragan teh? Abdi masuk asara reuas kieu. Manawi pamit teu kabotan mah carioskeun bae atuh anu jelas. Supados abdi sareng nu sejenna teh bingung ieu teh. Cek Pak RT. Juragan Samin cicing deui bae katempeng luk tungkul siga anu sedih. Pak RT jeung sejenna silih reret. Bingung jeung heran nempo sikap Juragan Samin anu araraneh kitu teh. Teu lila pok Juragan Samin kadenge deui nyarita. Tapi kalah ngadon pamit deui bae teu ngajelaskeun omonganna. Hampurak kuring Pak RT palebe patua wayahna ku kuring bakal diriweuh. Kuring rek mangkat ayeuna keneh. Cek Juragan Samin tuluy maehna teh katampo ngaragoh saku bajuna ngaluarkeun duit salabahar lembar tina dompetna. Brak eta duit teh ditunda dina meja. Ieu duit teh sabaraha lobana mah Pak RT patua palebe. Ieu ngan saukur mangeling-eling bae supaya Pak RT palebe jeung patua ulah sampe poho ka kuring. Sakali deui kuring hampurannya ayeuna keneh kuring rek pangkat. Cek Juragan Samin deui bari nunda duit tina dukur meja, bari tuluy bae manehna indit geus teu maliri deui ka Pak RT jeung nu sejenna. Sajonjongan mah Pak RT palebe jeung tua kampung siga anu katenung. Kabehana ngan saukur arorohok ngarampokeun Juragan Samin anu indit deui kaluar ninggalkeun imah Pak RT. Saurang oge eueuh nu ngaromong sakecap-kecapacan. Kayaan Pak RT jeung nu sejenna kitu teh lumangsung rada lila. Kabehana kakarek sadar lantaran kageureuwahkeun ku datangna si Usrip anu langsung bae norojol asup bari jeung teu punten-punten acan. Keur mah dina kayaan awak jeung bajuna lamokot ku leutak. Datang-datang teh si Usrip langsung brek bae diuk katempo napasna ngahegak dadana turun naek. Aduh, punten Pak RT, palebe patua. Ieu kuring ngaganggu. Ieu kuring teh diudag-udag ku jurig. Cek si Usrip datang-datang teh langsung bae ngomong gitu. Atuh Pak RT palebe jeung tua kampung anu can oge leungit kareuwasna disabrak kadatangan ku Juragan Samin teh. Ayeuna reuwas deui bae ku kadatangan si Usrip anu beuki aneh deui bae. Aya naon ieu teh sabenerna Mang Usrip? Aya naon? Geuning bet asa araraneh kieu atuh ieu teh. Sok nyarita ka jelas, sabenerna aya naon atuh? Cek Pak RT bangun ku heran. Atuh derak-dek bae ku si Usrip leh langsung dicaritakeun sakabeh kajadian. Ti mimiti manehna ngarasa bingung jeung honcewang lantaran dedungana sampai ka wanci harita acan keneh datang. Terus manehna kawanehan jeung jurig sampai ka harita kabeh ditetek teh nu kaliwat. Tah kitu kajadianna mah Pak RT palebe patua. Aduh ieu kuring seumur-umurnya nyohon hulu kakarek manggih makhluk pikasieun kos kitu mah. Hi, moal tak kukuraeun. Cek si Usrip mungkas caritana. Atuh Pak RT jeung nu sejenna teh jadi kabawa ngarei jeung sieun ngadenge carita si Usrip kos kitu teh. Malah bulu pundukna oge karasa muringkak deui bae. Lah, ka bener Mang Usrip bari ngomong teh? Tanya tua kampung. Ih, sing demin age kuring mah patua. Sing dek samedin. Tah, sing dikerekep ku jurig tah palebe lamun kuring ngabohong mah. Cek si Usrip ngomongna daria, tapi make nyosobakeun palebe sagala. Atuh palebe mani beureul bencelik. Sia ari ngomong teh ka bener Usrip. Nah sia mah kalah nyosobakeun ka kami. Cek palebe bari muncerang. Ji ari palebe lain nyosobakeun kuring mah.
Iya mah lamun kuring ngabohong si dikerekep ku jurig dah palebe. Eta mah lamun kuring ngabohong. Pan kuring nage dateng ngabohong. Jadi mau dikerekep palebe nage. Tembal si Usrip meni teu kirim-kirim. Ye sia dasar harus tunjung kalipak si aku aing. Cek palebe deui bari cangkat. Leungeunna geus meber-meber bae rek mampiling ka si Usrip. Ngan untungna kaburu dilemu ku tua kampung. Tos palebe tos. Maeh di si Usrip, ari ngomong teh bener, cek tua kampung. Nya geus baina ge ulah marbutkeun nu paisan kosong. Ayeuna mah mending ku urang palikiran anu kakare kajadian, kabeh araraneh. Cek ada ge pan urang dijieun heran ku kadatangan juragan Samin anu araraneh tadi. Cek Pak RT. Ngadenge Pak RT ngomong-ngomong aya juragan Samin tos di dinya, si Usrip ceuning ka kreuwas. Ke Pak RT, hutan tos aya juragan pameuget ka dieu. Nya tos di dieu cek keneh juragan Samin teh. Sabenerna aya naon juragan Samin teh? Geuning asa araraneh kitu sikapna teh. Malah make pamit sagala ka kuring kakabehan. Ngomongna teh rek indit anu jauh cenah. Cek Pak RT. Si Usrip beuki heran. Anu leres Pak RT, maksudna pamit teh pamit kumaha juragan pameuget teh? Da puguh can mulih ti tadi ge. Mana kuring ka dieu teh justru ngahaja rek dihunkeun bantosan ka Pak RT pikeun mulirayan juragan pameuget sareng juragan istri anu can mulang keneh. Cek si Usrip. Ngadenge omongan si Usrip itu Pak RT asa beuki bingung. Asa beuki heran. Aya kajadian naon sabarna ka kulawarga juragan Samin. Jadi juragan Samin teh di mah sumuhun Pak RT, kapan kukuring gitu si carios kawan ti barang angkat tadi ka pasar enjing duarana gitu asan mulih. Justru ayeuna abdi naros ka Pak RT nah leres juragan pameuget teh tos di dieu. Cek si Usrip bari malik nanya deui ka Pak RT. Ye bener Mang Usrip, mana kuring jadi bingung oge. Tah samalah asa araraneh sikap juragan Samin teh. Tah saksina ge patua jeung palebe. Malah mah basarek indit nage ninggalan duit sagala ka kuring kabehan. Tah duit nage aya keneh. Cek Pak RT bari curugna nunjuk kana meja. Si Usrip jeung sejenna melencrong kana meja. Tapi kabehana jadi ngarasa kaget. Si horeng duit anu tadi ku juragan Samin ditunda dina meja teh lain duit ayeuna mah, tapi daun seureus meni bleger keneh siga anu kakarek nangala. Atuh kabehana meni arohok. Hah, geuning eta mah lain duit Pak RT. Eta mah daun seureus. Cek palebe bari olohok. Nu sejenna oge arolohok teu kicep-kicep. Nempo kajadian kitu teh bulu punduk kabehan oge jadi maruringkak. Tuur karasana naruncod dengan ngalaleper. Buah-buah nu tadi teh lain juragan Samin. Buah-buah jurig. Cek palebe. Nu sejen cara langap begeutna sepak. Cag urang tunda heula. Ayeuna urang caturkeun heula kaayaan di hiji tempat di hiji daerah anu pernahna teu pati jauh ti lembur Cihaur. Harita kaayaan geus beuki nyedak ka peuting. Jalan anu tadina rame ku jalma-jalma anu balawiri geus mimiti simpe. Malah delman atawa sado anu biasana mangkal di eta tempat oge eueuh hiji-hiji acan. Keur kitu reg aya hiji mobil jurusan Bandung anu eureun. Saurang panumpang awewe turun tina jero mobil. Katempo leungeunna riduk mau bawaan. Si horeng eta awewe teh anu katarahna Ceuwiwin. Urang lembur Cihaur keneh anu geus lila nganjrek di daerah Bandung. Ari Ceuwiwin teh masih keneh aya hubungan karabat jeung juragan Samin. Malah cenah cek beja mah Ceuwiwin teh keur parawana mah sempet ku kolotna rek dijodokeun jeung juragan Samin. Ngan Ceuwiwinna teu daekeun kulantaran era cenah kudu kawin jeung dulur mah. Ari sifat Ceuwiwin teu beda jauh jeung Nyimas Anah, sarua cerewetna. Ngan ari Ceuwiwin mah berehan, ari Nyimas Anah mah mere hese alias pedit pisan. Tapi ari dina cara ngomong mah sarua, mun batur ngomong sakecap ditembalan ku Ceuwiwin ge 1000 kecap. Harita Ceuwiwin ngahaja balik ka lembur kulantaran ngadenge beja.
Yen Nyi Suryani anak Juragan Samin rek dikawinkeun jeung saurang jajaka urang Bandung anu ngaran Mulyadi. Sedengkeun cenah Ceuwin oge boga anak jajaka anu ngaran Wendy anu sabenerna mah geus lila meka hayang ka Nyi Suryani. Jadi meureun maksudna Ceuwin balik teh ngahaja rek maranan Juragan Samin anu kalah rek ngawinkeun anakna ka batur. Kitu meureun maksudna mah. Kan haja kalau sawaktu balik mobil anu ditumpakan ku Ceuwin teh make ngalaman mogok sagala. Antukna Ceuwin teh kudu kapeutingan di jalan datangna teh. Sedengkeun ari kalembur Cihaur masih kene jauh. Ari dirinya anu biasana sok aya sado anu mangkal geus eueuh hiji-hiji acan. Atuh Ceuwin teh meuni pusing ka cida. Nah make mogok sagala geuning mobil lurus sundrung teh. Jadina aing kapeutingan jalan aduh. Kudu kumaha ari geus kieu. Da moal nya atuh aing kudu leumpang ka lembur mah. Jaba-babaan ge berat kieu. Cek Ceuwin ngomong sorangan. Keur kitu lar aya saurang jalma liwat bari nanggul dingkul sigana eta jalma teh tukang dagang anu geus beak daganganna rek balik meureun. Ku Ceuwin digerawan, "Mang, punten Mang, bade teu maros. Ari tos wayah kieu moal aya di delman tah?" Cek Ceuwin. Jalma anu ditanya ku Ceuwin eureun terus mancrong ka Ceuwin. "Emangna si Eci teh kawitna di mana? Sareng bade ka mana?" Jalma anu ditanya ku Ceuwin kalah malik nanya. "Ih si Emang ditanya teh kalah malik nanya. Nya geus kajen atuh lah ku kuring dijawab. Ari kuring teh asal mah ti Cihaur. Ngan geus lila nganjrek di Bandung. Ayeuna kuring rek mulang ka Cihaur. Sok aya delman teu wayah kieu Mang?" Cek Ceuwin ngomongna meni norostos. "Aduh, ajakannya ce. Ari geus wayah kieu mah tara aya sado. Penting-penting teuing tugas si Ece mah." Tembal eta jalma. Ceuwin rek nyarita deui, tapi eta jalmana kalah geuwat-geuwat indit bari jeung geus teu mirosna deui ka Ceuwinna. Atuh Ceuwin teh mani gregeteun ambek. Dasarnya mah gecul. Rek ditanya kalah kabur. Cek Ceuwin ku kulutus. Kayaan beuki nyedak kapeuting. Ceuwin masih keneh ngajanteng sorangan jeung bingung. Ari awak geus teu paruguh rarasaan, leungeun dapak pikpak ngapakan reungit anu napuk. Dasar ieu teu bawa otak. Ieu aing teh keur bingung kalah napuk. Cek Ceuwin bari napakan reungit. Ari sukuna kakejat teu dek cicing, beureun garateul atawa cangkeul sigana mah. Kaayaan mimiti karasa mata keung. Cungung kadenge suara anjing anu babaung ti kajauhan dialokan ku suara manuk weuk jeung suara manuk koyak anu ngelak. Bulu punduk Ceuwin mimiti karasa asa ngaruringkak. Ceuwin beuki teu puguh rarasaan teu ludeung, malah saking ku teu ludeungna sampe hayang sirik sagala rupa. Keur kitu hawar-hawar ti kajauhan katempo aya nu caang-caang siga anu beuki ngadeukeutan Ceuwin. Ceuwin ngarenjag, bulu pundukna beuki asa ngawig-wig, panonna mencrong, ai dadana karasa deg-degan. Anu katempo caang teh beuki lila beuki deukeut si horeng delman. Atuh Ceuwin anu tadina ngarasa sieun teh ayeuna mah jadi ngarasa ngemplong. "Lakadalah kene aya keneh delman anu liwat tah. Nuhun Gusti." Cek Ceuwin. Tuluy leungeunna ngagupay bari ngageruan delman. Mang Delman, eureun Mang." Cek Ceuwin. Reg bae eta delman teh eureun, tapi kusin mah mencrong bae ka hareup teu ngalieu ka Ceuwin, malah teu ngomong sakemek-kemek acan. "Ka Cihaur Mang." Cek Ceuwin. Kusir ngan saukur unggek. Atuh tuluy Ceuwin teh angkatan barang-barangna ditaekeun kana delman. Sanggeus beres kalacat Ceuwin teh naek. Tapi kakarek cat naek eta delman teh geus langsung maju. Atuh Ceuwin teh luas awakna ngadayagdag. Ceger betarangan neunggar kana tihang delman. "Hadaw, lalaunan atuh Mang." Cek Ceuwin. Ngan waktu sasep. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalahin kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.